Tah, nu hayang sepeda teh. Geus datang paketna. Tah, ieu si keheadna. Buru pasang ah. Sok, bukaan, bukaan. Meh teurai ieu. Teurai dipake. Ku aing. Yang bulan puasa ya. Pasang ieu geus daratan. Prepare. Ieu na geus daratan. Kumaha caritana ieu teh? Ieu teh jangan babuk naon anjing. Hah? Bangsat. Oh bangsat. Naon ieu teh ngaranna euy? Teh ngobong. Hah? Ngobong. Cai mah paralon we atuh kuat kono kieu. Pokok awinya. Tuh, searaya ieu nama tuh. Udah si minumna teh aya nya, geus aya nya. Nah, ieu teh naon ieu? Ieu naon ieu? Teh Aisyah. Hah? Tem. Oh. Teh nyarah hoda aing mah. Tuh, geus araya. Tah, ieu karet ieu. Ieu mah siga karet ieu euy. Siga karet gasnya. Hah? Gelang. Ieu gelang. Cobaan puputaran di dia diharap nepi-nepi ka nagreg atuh. Coba tuh reka awi. Heeh, si Awing. Tah bana mah kanu ieu euy. Wah nu eta mah heueuh meh ceper meh hade. Pake nu ieu lah. Tah ieu teh ngaranna standar. Standar itu. Lain standar 2 ieu mah. Standar hiji. Kuat mah ieu euy. Wah, hade. Jadi lamun erek meuli sepeda tong poho merekna Genio tah. Genio. Tong poho eta mah. Pokona mah Genio mah wah. Packingna mantap. Barangna alus. Pokona mah gagal. Anu gagal mah lamun mesena ieu eta. Gagal wae. Mau balik gitu. Da kumaha ge nu mesena jeung kumaha tokona gua amanah toko ieu mah. Pokona mah jos ieu mah Genio mah. Sekarang kuning. Ieu geuningan datang ya mekanik aing ya. Mekanik handal. Tah. Anjing pegawainya teh sare we ieu mah. Sare jeung sare siga bueuk ari beurang sare penting kalayaban gitu. Tuh, udah mah. Adi aing kudu berbakti teh ka aing mah aing tuh kudu nyekelan. Geus mesen aing teh kudu nyekelan anjing. Heran aing mah dibere lampu tapi eueuh aki kudu kumaha ieu masangkeuna. Tiba eueuh kabel deh. Kudu make aki atuh ieu mah. Wae kabelan. Eueuh tuh. Tam Seru melandung. wah anjing deh. Japlang nih juga japlang kadoya ieu mah. Kabar yang dikumakan eta karena motorkeun. Si anjing karena motorkeun ieu. Karena motorkeun si Abah astagfirullah. Aya wae. Coba jangan eta ayeuna. Nah, ban. Cing aja dah supaya mah make ieu. Nah, heueuh si aing ditah make eta ieu. Make ieu eta ieu. Penting mah senina. Gelindingna nya, Bang. Ieu nya. Aduh, geuna. Tuh, tah jadi ayeuna bagian masang ban. Pelek. Nah, ieu penampakanna. Hadenya. Ah, hadelah sakieu mah. Pokona mah cuk urang ge kade tong poho. Mun meuli sepeda ngaranna ieu Genio tah.
Orang make M702. Nah, ayeuna geus masang KB, sepedana geus siap. Tinggal ayeuna pesan knalpot R8 pakekeun ka dieu. Pakekeun. Sama kena gandeng. Gandeng. Merek racing tuh. Tuh dari merek Genio mah ada hampang sok cobaan gerak. Ieu keun. Angkat. Tuh, hampang. Pokoknya mah naon eta bagian naon? Masuk lihat ke jero lihat. Tuh make naon? Minyak jalan tah?